Timnas kumaha dia? Oh, timnas kamarinya kacau pisan. Ngkorek total football cenah bener eta mah total itu. Urang teh geus ngabejaan kamari teh Kak Asep Thohir teh. Pak Asep Thohir. Kak Asep Thohir geus ngomong. Cete Pak Asep. Aya pelatih nu alus cuang teh nu ieu urang boga cik urang teh Haji Peri cik urang teh. Oh, eta mah geus terkenal. Terkenal alus atuh Haji Peri. Aya ge ngalawan Caburu FC teh. Total menyerang tuh. Total nyerang kurang kumaha sok. Kurang kumaha 8 luka-luka atuh. Heuh nu tilu dibawa ka tukang urut sok. Nyerang terus. Dua deui kritis nih. Kelo Aya alus. dia tadi ya kan. Haji Peri geus kasohor atuh. Pasti itu mah bener euy. Jeung deui cenah Haji Peri teh ngomong pan ka urang teh. Urang boga pemain incaran lamun ngalatih ieu timnas. Cenah mah gelandang pengangkut galon. Heuh si eta ngaranna teh Yang kibok. tah Jang Kibok. Hideung-hideung dia geuningan apa umur ngoraken nih atuh keur kelahiran hade 85. anjir nya geus teu salah bener teu cenah mah ye si Kibok teh alus dalam mengolah si kulit bunar. Jadi diolah gitu. Diolah didatangan ku Haji Peri teh harita teh. Nah pas datang teh euy kalau jago mengolah kulit sapi. Anjing nah kenapa ieu cai teh jadi kana kiki ya cai teh. Ampun. Kita kumaha bakatna karena naon? Sing horeng cenah euy si Kibok teh anjing. Pokoknya mah Ku helper di meeting point anjing. pokoknya mah ngelawan Bahrain wajib euy mah wajib menang. Nya sok Si Patrick Star teh balik. tah setuju tuh ku Haji Peri. Setuju mun ku Bahrain gagal mending ku Haji Peri. Tah mending Haji Peri cek urang mah. Orang mah Haji Peri terkenal eta mah geus urang rekomendasikeun ka Asep Thohir nya. Tah Kak Asep Thohir kayak orang kontaknya orang telepon. Geus anu urang dengan takjil teh ah. Ayo Geus diagoan ku barudak tuh. benernya. Ya, Guys, oke guys. Tah di alun-alun mah ramai pokoknya mah guys. Pergi guys. Berapa motor kesananya? Samotor. Oh, sama motor. Bicara samotor guys. 2000 motor itu. Pajak can dibayar.